nasa wa qallil amala wa qallil amala. Farubaman jadali amrin wason wa wajibun imanuna bil mauti wa yakbidu ruha rasulul mauti. Fahasib mangka kudu ngitung anjeun, muhasabah anapsa kana diri anjeun. Fahasib mangka kudu ngitung anjeun anapsa kana diri. Wa qalil jeung kudu nyaeutikeun anjeun al amala kana angan-angan. Tong loba teuing angan-angan. Parubaman mangka loba pisan jalma jada nu sungguh-sungguh si man li amrin kana hiji perkara wasola eta dugi itu si man. Parubaman mangka loba pisan jalma jada anu sungguh-sungguh si man li amrin kana hiji urusan wasola dugi itu man. Wajibun sareng eta wajib manuna ari ngimankeunana urang sarerea bil mauti kana maut. Wayak bidu jeung bakal nyebut arruha kana nyawa saha rasulul mauti malaikat. Rasul teh malaikat anu diutus pikeun nyabut nyawa. Saha rasulul mauti utusan Allah keur ngamautan jalma mangga. Fahasib mangka kudu ngahisab anjeun, muhasabah anjeun. An-nafsa kana jiwa kana diri. Wa qalil jeung kedah nyakedikeun anjeun, nyaeutikeun anjeun al amala kana angan-angan. Farubaman mangka loba pisan jalma. Farubaman mangka loba pisan ari jalma jada nu sungguh-sungguh man li amrin kana hiji perkara wasola eta dugi itu man. Parubaman mangka loba pisan ari jalma make ari jalma jada nu sungguh-sungguh si man li amrin kana hiji perkara wasola eta dugi itu man. Wa wajibun sareng eta wajib imanuna ari nyimankeunana urang sarerea bil mauti kana maut. Bayak bidu jeung bakal nyabut arruha kana nyawa saha rasulul mauti malaikat anu diutus pikeun nyabut nyawa. Saha rasulul mauti malaikat anu diutus pikeun ngamautan, pikeun nyabut nyawa. Bareng fahasib logatan atau sing serampak. Fahasib an-nafsa wa qallil al amala. Parubaman mangka loba pisan ari jalma. Parubaman jada li amrin wasola wa wajibun imanuna bil mauti wa yakbidu
rasulul mauti. Bareng sadaya ya Pak. Sok istri hungkul sadayana. Sok lalaki. Fahasibin nafsa wa qalil amala farubaman jadali amrin wa sholat wa wajibun imanuna bil mauti wa Fahasibin nafsa wa qalil amala farubaman jadali amrin wa sholat wa wajibun imanuna bil mauti wa yaqidur ruha laki. Hasibin nafsa wa qalil amala farubaman jadali amrin wa sholat wa wajibun imanuna bil mauti wa Fahasib mangka kudu ngamuhasabah anjeun ngitung anjeun kapan cek kamari urang teh dikukuntit ku malaikat hafadoh atawa ku malaikat tukang nyatetkeun amal moal aya amal boh nu kaluar tina ucapan tina pagawean atawa tina patekadan anu teu kacatetkeun ku utusan Allah yakni malaikat. Kabeh ge aya catatanana nu alus nu goreng Allah geus nyiapkeun malaikat raqib sareng malaikat atid.
tah kulantaran urang sadar ingat kana keterangan eta maka kewajiban urang pahasib. Nah jadinya hitung ku anjeun mising teu kitu ge anger bakal dihitung jaga di poe kiamat. Hitung amal teh fi kulli sobahin dina saban waktu subuh kula amali lailin kana setiap amal penting subuh telin wiridan wungkul ngadeluk mininyal sehees lain tapi ngitung ngamuhasabahan amal penting ngaran penting ti mimiti rub surupna panon poe eta ngaran penting dihisab dihitung ku urang nepi ka hudang subuh cik loba amal alus loba amal goreng nalika dihitung ka saksi ku anjeun amal alus hamidta kewajiban anjeun muji ka Allah ulah muji ka diri sabab anjeun bisa amal hade Allah nu ngabisakeunana matak alhamdulillah teh lain bungah kuring bisa amal tapi hate bungah dibisakeun amal ku Gusti. Sabalikna ternyata ku urang dihisab disuruh panon poe nepi kakeun ka bijil pajar nalika urang ngahisab diri dina waktu subuh amal teh pejet keneh titas magrib keneh geus hees batur ngaji di kobong nyawa HP ulin ka ditu ka dieu tuh istighfarta kewajiban anjeun istighfar sakitu ti ladang muhasabah hiji hamdulillah anu kadua istighfirullah atawa istighfarullah istighfar ka Allah istighfarullah hamdulillahi istighfarullahi sakitu jang tina hasil muhasabah atawa pahasib teh memeh urang migawe itu heula sehingga hafal ieu hukum pagawean eta ge sami pahasib mana pahasib teh seueur urang terek ngalakukeun kana anu memeh dipigawe memeh dilakukeun sing apal heula hukumna mun ceuk agama hukumna salah oh tinggalkeun mun ceuk agama hukumna kudu pigawe mun ceuk agama hukumna sunat usahakeun eta pahasib sami ulin oh ceuk agama ulah cicing berarti ieu mah paduhayang ini eta pahasib gitu deh paduhayang sare pahasib hitung heula memeh dipigawe sing teu kitu ge jaga di kiamat bakal dihisab kitu mah geus deui dihitung amal urang sorangan sugan we jaga henteu riweuh teuing teu reuas teuing teu kurang geus kaprediksi Allah banu butut aya da bisa ngahukuman ku ilmu mah mana amal nu alus mana amal nu goreng mata kaprediksi anjeun sameme boga ilmu ngahukuman kana amal kawas kumaha beda sabada anjeun boga ilmu qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun anjeun papangi jeung ilmu hakikat jeung anjeun sameme papangi jeung ilmu hakikat amal dihitungna kadang-kadang alus ku anjeun tapi setelah ngaji ilmu hakikat ternyata nu alus amal urang kabeh ge goe atak al ilmu huwal hakim nu ngahukuman kana amal urang teh ilmu urang kanyaho urang moal adigung nya moal sombong bari teu maregreg sabab getol tahajud da kasaksi kuring bisa tahajud pugu tahajudna ge siksaeun naon sababna gara-gara aya ujub ari ujub teh ru'yatul a'mal katempo tahajud kuring wasti dhumuha jeung dianggap hebat tahajud kuring ngeunah ka batur ngadalil wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan paingan mana hirup teh sukses-sukses tara qiyamul lail teh tempo dewek pungal isu katingali aing sok migawe duha siapa beungeut sangsara tara daek duha-duha acan udah itu Pak naon sah aya ujub dina amal justru amal lagi siksa ujub
Ujo bogeun lanceuk ngaranna ria. Ria bogeun lanceuk ngaranna takabur. Matak takabur teh kakak tertua. Adik termuda na Uju. Eta mah tiga bersaudara ya. Anu hese diusirna, anu hese dilesotkeunna sambung menyambung. Solid antara kakak jeung adik teh. Ojo Bria sareng takabur. Hiji dalilna cek Nabi hasibu angpusakum qoblaan tuhasabu. Eta tina pahasibin nafsa. Itu mana amal nu alus, mana amal nu goreng. Nalika katingali nu alus hamidta. Akukeun ieu amal nu alus. Allah nu ngabisakeunana eta hamidta nya. Lain bungah katampu amal kuring alus, tapi bunga hate sabab ku Allah dikersakeun migawe alus. Dalamun Allah teu ngarasakeun mah moal matak wujud pagawean alus di diri urang. Nalika ngamuhasabah diri nu kasaksi amal goreng istighfarta, maka minta pangampura anjeun ka Allah. Mata hasil tina muhasabah hiji hamdulillah, kadua istighfarullah. Atawa mana hasil di dieu teh memeh anjeun ngalakukeun perkara hitung heula, ukur heula ku kanyaho anjeun beres atau teu beres di pagawean. Cek Allah cek agama beres pigawe. Cek Allah cek agama teu beres tinggal. Kadua wa qalil kudunya kedikeun anjeun al amala kana amal angan-angan. Wah, ieu mah loba teuing dina hate angan-angan. Engke mah hayang anu bari teu manfaat. Mana jang amal teh katul ya omri rojaan ngarep-ngarep makana perkara tuhibuhu anu mika cinta kana non nafsu ngaran amal teh ngarep-ngarep kana perkara nu dipikaresep ku nafsu. Cik ari nafsu resepeunana hayang naon? Hayang panjang umur. Itu nafsu aja. Hayang panjang umur, kawas Firaun ya panjang umur. Matak mutulul amal mah Firaun. Mana deui saja banding tulil umri. Nu disebutkeun tulul amal teh seperti boga kahayang panjang umur, anu nomor kadua loba dunia gitu kan. Capek ya. Lamun jelema ayeuna ngarep-ngarep kana perkara nu dipikahayang ku nafsuna wa huwa madmumun eta teh kabeh dicacat illa lil ulama kecuali pikeun para ulama. Haitsu amalu tula umrihin linafil muslimin. Ulama mah panjang cita-cita hayang panjang umur teh sabab rek mere manfaat ka muslimin. Teu naon eta. Ya mah panjang umur lain rek mere manfaat kalah mere madarat ka batur gore. Entak pok cek Nabi khairun nas anfa'uhum pang alus-alusna jelema pang manfaatna keur batur. Mata nyuhunkeun yuswa dipanjangkeun ka Allah atau boga harapan dina hate yuswa panjang teh hayang bisa mere manfaat ka batur. Baik kitu mah hayang panjang umur sabab loba keneh rencana nu can kaanteu. Kitu aing teh can nyanu, aing teh can kabeuli anu, kewe lamun geus sagala mapan paeh ayeuna mah dan can sagala kurang teu tulul amal disebut. Cek Nabi inna akhwafa ma akhafu ala ummati sanyana perkara nu paling dipikasieun ku Nabi ti umatna aya dua. Hiji ittibaul hawa nuturkeun ka hayang nafsuna, anu kadua tulul amal. Tulul amal mana natijah tina ittibaul hawa. Dan disebutkan tulul amal mah rojaan matuhibbuhu nafsu ngarep-ngarep kana perkara nu dipika cinta nu dipika resep ku nafsuna eta tulul amal ngarep. Lain ku ain ku hamzah tulul amal angan-angan dina hate mangdani ngabayangkeun ti ayeuna keneh ke pokona mah aing kawin di gedung sisi pantai rek nyewa hotel na oge anu berbintang 7. Dieu sirah ka bener. Dibayar
Dulu yang kita ame rada indah suasana nanti suasana lampu anu remang-remang. Biar kelihatan romantis. Dibayangkan ti aya. Kayak pemajikan baju lagi rek 5 meter. Magapuy we panjang ari awakna kan 1,5 meter. Tinggalin nanti pokoknya mengis bidadari sudah. Tu ayeuna geus dibayangkeun ke anu taeta tulul amal teh begitu. Nu dipikar resep ku nafsu ku urang dibayangkeun di arep-arep teh. Ngarep-ngarep. Ke ma aing arek meuli motor Ducati. Ducati di mana Ducati gitu. Ducati di mana singkatan Ducatinya? Ducati di mana gitu. Kema arek dikenal potanana oge anu kadenge ti dieu ka Cikatomas. Kelaksona jelema keur sare lain udah kalah pingsan. Itu mah. Pokona mah anu lah. Eta teh kahayang nu dipikaresep ku nafsuna. Ye ya lamun urang ngandelkeun kahayang moal eueuh nafsu mah aya kabeh oge. Ngan urang aya nu ngahalangan mana ilmu keur qosril amali. Ye kahayang di jelema mah moal eueuh ngan bisa meferna nalika manehna sadar kana kahayaan dirina bisa narima. Teu naon jang anjeun hayang anu. Ari aya mah bari teu kaanteur nafsu itu mah kitu mah bareng jeung nafsu hiji keur sian anu kadua eueur kanyamanan urang hirup di alam dunia ulah hayang nyaman teuing nyaman di alam dunia teh hirup boga iman sakitu. Wah aya nafsu mah pan matakwa ka Allah meuli anu ai mantak loba eling ka pangeran betul naon. Matak jelema teh resep nganteur kana kahayang nafsu kacumponan sakuru dipikahayang tapi nalika nulungan batur teu gaduga. Tah eta cirina. Meuli harli mah kaduitan tapi babaturan dikobong nyeri bisul mah teu katamaan. Jadi weuh gitu. Mending keneh dipake namaan bisul baba bantu teu kuat namaan pang mencetkeun. Jeung babatu. Atawa dipang nyeplokkeun. Tinggal beuleum gampang jang nyokot bisul mah. Melem kapas atau naon wae kurangkeun kana dedet bisul tuluy make gelas plek insyaallah gejrot lah ieu naon ngaranna teh matana bakal bijil sok ajana geus teu percaya insyaallah ke bijil jeung tai-tai kasadot kitu lamun dina bujur bisul kekeongeun hayang terecageun prek kan. Prek naon? Tah gitu Mang Dani komo urang di pasantren. Di pasantren tulul amal anjeun. Kema pokona aing beres pasantren teh usaha kana gas. Da dipikir-pikir eueuh nu teu butuh kabeh ge jelema kana gas teh butuh da geus teu puruneun ngalasulu. Tah kema arek nyeun pabrik nawe kuwi. Jadi batur teh kabeh meulina ka kulit. Pokona mah pasar teh geus kabayang teh na Cijulang, Parigi, Pangandaran, Cikatomas, Salopat, Tasik lah cukup dina pasar heula. Lah omset sabulan samiliar gitu naon. Gitu Bang. Gaya. Aing teh ngeplos. Apa? Mun cek bahasa ahli sufi mah tadbirul mamnu gitu. Tadbirul mamnu.
arih nafsaka minat tadbir istirahat hate ulah lobeting ngalamun ulah gede teuing kahayang culul ama nu moal kaudag dibayangkeun ti ayeuna cukup gaji 1 miliar masa bulan pemajikan lah dibere 100 juta ge sabulan meureun mahi sudah pemajikan opat 400 juta boga ye sesana 600 juta teuh ayo menu 600 juta deui arek namahan pamajikan riweuh aja maka Nabi Sulaiman mah diberi beunghar tapi kosrul amal da beunghar lagi keur kepentingan agama Nabi Sulaiman keur tutulung kanu butuh tatalang kanu sangsara itu mata ka Allah teh ngaduan teh lain menta beunghar Gusti nyuhunkeun abdi ka Gusti sing jadi jelema anu mangfaat pikeun batur jeung naon beunghar ge ari teu mangfaat mah ka batur sakitu geus puguh ceuk Nabi ge khairun nas pangalusna jelema mah anpa uhum nu pangmangfaat keur manusia urang boga harta sing mangfaat harta urang keur batur eta pangalusna jelema man lahu malun falyatasaddaq bimalihi jelema boga harta pek sedekah ku hartana wa man lahu quwwatun jelema boga tanaga falyatasaddaq bi quwwati sedekah ku tanagana wa man lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi sedekah ku ilmuna Nabi Sulaiman mah ilmu ongko tanaga ongko harta komo eta Nabi Sulaiman non sababna da Nabi Sulaiman sanajan sorangan tanagana ngumpul loba jin tanagana disumangkeun ka Nabi Sulaiman mata power of Sulaiman mah tidak akan terkalahkan kekuatan di Kangjeng Nabi Sulaiman nu ku Allah dipaparinkeun ka anjeunna raja-raja teh pan loba harita nu mahi ngalawanan nandingan Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya mangan menta beunghar hungkul. Bari teu mikirkeun buat teuing beunghar teh jadi madarat. Teu dipentage Gusti hayangan mah beunghar ieu aja. Dipentage Gusti teh hayangan moal ieu kadinya. Menta sok teh lin hayang beunghar liit hadi lubudiah nu geus akhlis wada ala turida bitu'atin illa taqarruba min ilahi kadzil kila kan gitu bahasana ngaikhlaskeun anjeun kana amal anjeun ari ikhlas teh ala turida bitu'atin anjeun teu boga kahayang ku taat anjeun illa taqarruba kahayang dengan hiji hayang deukeut diri jeung Allah Allah mukhalafah lil hawadis geus kapaham dekeutna jeung Allah mah moal jiga dekeutna jeung nu anyar. Deukeut ka Allah teh jang hate kabingbing di mana-mana. Kabingbing ku aturan Allah sabab inget kanu nyieuna. Moal wani ngagalaksakan nu haram. Moal wani migawe anu salah. Mising dina migawena ge kana nu salah, lain maasi bahasana tapi hapawat teh dihajar. Wada hasibin nafsa kadua qallilil amala nyantai wah oke mah buang anu wa di situ bukti wala alama amaluka nu dicita-citakeun ku anjeun buah-buah mah layak kok eta teu mubah teu mibah buktina buah-buah naon nu direncanakeun ku teh anjeun buah-buah naon nu diarep-arep ku nafsu anjeun teh teu mibah mata capek hate tungtung riweuh can hate nyantai aja boga insyaallah muga-muga manfaat geus sakitu boga insyaallah nalika dibere boga kahayang insyaallah rek dibeuli muga-muga manfaat pangalusna jelema pangmangfaatna keur batur lain pangmadaratna keur batur mana nu pangmadaratna wah
jadi omong jelema. Unggal ngalengkah salah diomongan diteresepen eta nyilakakeun. Farubaman jadali amrin wa sholat, loba pisan jalma asal sungguh-sungguh dina qasril amal, sungguh-sungguh dina hasibin nafsa, insyaallah anjeun bakal usul, bakal nepi kana nu dipikahayang ku anjeun. Rubaman jada, loba pisan jalma jada nu sungguh-sungguh sinyaan natijah tina sungguh-sungguh teh hayang bisa qasrul amal jeung hayang bisa muhasabah kana diri. Wa wajibun sareng wajib imanuna imana urang sarada bil mauti, wajib urang percaya kana maut. Ari maut teh nyawa dicabut ku Allah nyawana. Wayak bidu jeung bakal nyabut arwah kana ruh saha malakul mauti, Rasulul mauti, malaikat Ijroil anu tugasna nyabut nyawa. Sumping ka Mang Dani datangna tara bebeja sugan cek malaikat Ijroil teh assalamualaikum ya Abdallah, itu Dani Samsudin. Nya itu matahari agama kurang kumaha mending kena Dani. Jadi nu salah malain ngaran, nu boga ngaran nu salah. Ya Abdallah Dani Saifuddin padangna agama, Komarudin bulan agama, Najmuddin bintang agama. Wajib iman urang kana maut, wayak biduruha Rasulul mauti, bakal nyabut kana nyawa malaikat Ijroil. Jadi ulam oge datang malaikat Ijroil ngadodoho maut teh nya teu ngabejaan heula leuheung lamun babeja heula Ijroil. Jika ka Kangjeng Nabi kawartos heula Ijroil ka Nabi. Maut mah deh henteu diukur ku umur, loba nu budak keneh maut matak tong bingung maut iraha, nu kudu bingung mah maut kumaha. Maut iraha mah geus puguh waktuna, sing teu urang teu apal ge da anger ieu bakal. Anu pi bingungeun mah nalika urang maut bakal kumaha. Nah tempat husnul khotimah tawassul. Ditanyakeun ku Siti Robiah Adawiyah, ka Hasan Bisri teh lain masalah maut na iraha, tapi nu ditanyakeun kumaha maut abi nah husnul khotimah tahu husnul khotimah. Lainnya, lain nanyakeun maut iraha. Nu ditanyakeun mah kumaha. Gitu. Nu kudu ditanyakeun mah kumaha abdi ke di jero barja. Kasananya na kasorangan. Tanyakeun. Abi maot naha tingkah keur husnul khotimah. Nu mana maot husnul khotimah? Kaayaan eling ka Allah. Matak lakinu maot takum bila ilaha illallah. Saha nu bisa ngajawab di barjah jelema nu di dunia bisa ngajawab karena pertanyaan Allah. Allah teh di dunia ge teu ereunanya ada kesifatan ku kalam. Baheula memeh urang ka dunia di alam arwah ditanya alastu bi rabbikum. Pertanyaan di dunia ge sami, aing lain ngurus soca awas. Aing lain ngurus pandangan keupan. Aing lain ngurus sampean ngalengkah. Aing lain nguntungkeun kana dagang. Aing lain ngahasilkeun kana usaha. Aing lain anu minterkeun kana masantren. Kan dieu tanya urang teh kuat. Dari kurang ku hati di aku abi nu pinter, abi nu beunghar, abi nu jagoan.
wa mayyitun bi umrihi mayyuk talu wallahu a'lam bis